Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dina larasan dinten ayeuna kasugri urang tos nincak bagian ka-7. Dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Ladang Kapeurih. Ladang Kapeurih yasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos yasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih. Buana ranti oge moal kersaeun upami kedah neraskeun rumah tangga sareng abdi. Babi raos abdi sok sanaos ari pipirakan teh hiji perkara anu halal tapi dibenduan Allah. Tapi dina hal ieu tibatan nimbulkeun kamadaratan anu langkung ageng. Langkung saya cekap deui ka dieu wae. Tembal mardi rada panjang lebar. Mang Ibro ukur bisa seuri mangur ngabandungan oge ladang lalajo ti Mang Uji tetangga urang kan bae nu penting mah ulah ngeluh we cenah gitu. Oh nya tuh syukur kudu iraha tuh urang kadinya saterehna we atuh di da si abang mah ka bengkel anyar jadi karyawan bagi 2 kabeneran ieu pelanggan kieu loba ieu sadengkeun tenaga kurang. Siap man ke urang rek bebejah heula ka kolotnya. Iya beres lah ke cicing mah cing urang we di dieu da deukeut teh kontrakan urang oge. Kabeneran si David ge balik beak kontrak di pabrik mah teh. Jadi urang sorangan ieu. Gampang lah. Nya sok heula nya mun rek idit bebejah heula ka uing meh disampeukeun. Meh disampakeun maksud teh. Alah ieu. Rek nyampakeun naon dari maneh? Rangda. Eman ngabarakata. Oh, si bedul teh. Geus atuh. Yo ah. Mardi nutup telepon bari nyarengeh tepat telila kulutrak Bah Somad muka panto. Tos euih deui Pak, tanya Mardi ka Bah Somad. Ah, pirang ngabejaan wungkul mah teu kudu lila. Ari indung maneh ka mana? Bah Somad danyakeun makarsi. Nembe mah ka pawon, tembal Mardi. Mana? Nyen cek kopi euy. Ceuk Bah Somad bari nyundut rokok. Nya heug atuh.
Makarsih nyelengkeung ti pawon. Teu kudu ngadaguan lila Makarsih geus norojol ti pawon bari mawaci kopi 2 gelas. Ulah motah teuing bapana kaci kopi teh, mani unggal usik. Makarsih manghariwangkeun kasehatan salakina. Teu ngeunah tu dari ngudu teu bare ngopi teh, asa gagaro luareun sarung. Sok aya wae alasanana teh, Makarsih ngadelek. Saya nama teh kangge sering teuing, Pak. Ngarokok bari nginum kopi teh. Margi kandungan kafein anu aya dina kopi sareng nikotin anu aya dina rokok teh eta sami memacu kinerja jantung langkung cepet, Pak. Janten upami kadua senyawa eta ngahiji anu kajantenan saling nguatkeun memacu jantungna. Antukna beban anu ditanggung ku jantung teh langkung abot, Pak. Nu dihariwangkeun teh jantung tiasa enggal reksa. Mardi ngingetan bapana. Untung bapak mah tarang ngarokok bari ngopi, embal somad. Coba geura, arek boga alasan naon deui tah? Makarsih rada ketus. Nya tara uing mada. Da hese atuh udud bari ngopi mah. Sok-sok teh udud heula, kira-kira menang 5 kenyot karek nyeruput kopi. Itu tah. Tembal bah somad teh kireum-kireum bangun nu teu boga salah. Nya cek mah oge. Kan we antap Mardi tong ting dicaram lah. Gering mah teu karasa ku batur. Ceuk Makarsih bari ngoloyong di ka dapur. Mardi ukurnya rengeh bari gogodeg. Asna, ceuli geus ngurangan dengena, kulit geus ngurangan rasana. Matak meungpeung jarejeg keneh maneh mapek geura mangpaatkeun eta kangoraan. Eta kawaringkasan jeung eta kahirupan teh ku jalan syukur, lain ku jalan kufur. Nu matak Rasul ku anjeun geuning ngadawuh dina hadisna. Meureun mundur rampak mah kurang leuwih pihartieuna teh kieu geura mangpang meungpeung aranjeun ku nu 5 perkara samemeh datang nu 5 perkara. Ngorang samemeh kolot, cager memeh gering, beunghar memeh malarat. Salse memeh sibuk jeung hirup memeh maot. Kitu tah Mardi. Oh muhun Pak. Mangga. Diestokeun pisan Pak. Tembal Mardi. Ludeung teu nineung tandang teu hariwang babakti api ku pangarti. Mardi lunta ti imahna ngajugjug kota Cimahi pikeun merjuangkeun kahirupanana. Mang Somad nu jadi ojek langgananana maturan lengkah Mardi pikeun ngabimitian bajoang nyer kipayah. Kan meja beureum atis salur bodas kasambung ku calana jin panjang kelir hideung paesan pangawakanana nu jangkung leutik. Ransel badag ditinggaleun maturan lalampahan pikeun nyorang jalan Palempangan. Anjog ka terminal Mardi dibagiakeun ku calo angkutan umum trayek Ciamis Bandung. Talangke kalacat Mardi unggah karena mobil elep clear hejo metal. Gek diuk gigireun supir. Kudu ngadaguan lila geuleung mobil indit nungan saukur mawa panumpang 6 urang. Mobil lempang bangun antare supir narancingeus nakar tumpah tempok ka sisi kagigir. Sakur jalma nu ngajajanteng di sisi jalan di kelaksonan. Saware aya nu naek, saware aya nu nolak sabab tujuanna teh sarua jeung trayek mobil. Teu ngabutuhkeun waktu lila geus aya kana sakilona mobil lumampah panumpang meh pinuh nepi ka heurin usih. Lep supir ngalelepkeun pedal gas narada jero. Sebrung mobil mangpret bareng jeung balawirina patali marga anu sejen. Iden. Cek eman make bahasa Inggris bari jeung teu puguh logatna. Ari ente kasambet naon tadi Inggrisan wae. Cek Mardi bari semu seuring ngajebi. Tong cek sok. Uing mah keur pendalaman karakter ieu teh. Alah ieu jadi artis sinetron ayeuna mah. Lain. Bebene uing kan mahasiswa bahasa Inggris. Waduh. Kabayang ieu mun teu nekanan jadi pamajikan teh.
Bisa jadi ijab kabul lagi make bahasa Inggris atuh. Nya moal atuh. Rek make bahasa naon? Bahasa isyarat we lah. Mardi ngilu ngabarakata. Kagugu ku omongan sobatna. Mardi ucul-ucul sabab teu kuat ku hareudang nepi ka di kaos sangsang jeung kolor wungkul. Ari eman mah bangun sibuk sosodor ngabagiakeun sobatna nu anyar datang. Katempo hayam goreng lengkap jeung lalab katut sambalna geus ngajagrag hareupeun Mardi. Tah, sok nyoho-nyoho wae wingker lapar teh. Mardi nyerengeh nempo eman keur pakupis nyampakeun manehna. Urang kumaha tuh uing bela ka sobat atuh. Bro lah. Uing geus geus lapar ieu teh. Ceuk eman bari nyuk sangu pangheulana tina Magicom leutik. Teu talangke Mardi ge buru-buru nyiuk sangu tuluy brak dalahar bangun segut. Parele dahar Mardi nanyakeun masjid. Geus dituduhkeun mah teu loba omong kebat muru ka masjid rek ngadon salat lohor. Ari eman mah teu milu indit manehna makalah ka salat di kontrakan. Aya kana sajamna Mardi geus balik deui ka sampak eman keur ngaguhar sare. Kira-kira wanci asar Mardi dibawa ka imahna Bang Asop anu boga bengkel teh. Aya nu kangaranan Bang Asop teh asli nama urang Ciamis keneh. Ngan rupana jiga urang Ambon. Romana kucem jiga anu galak tapi barang nyarita mah someah tur dareh deh naker. Meureun ku sabab boga rupa kitu sok disebut disarbut Abang Sote. Bang Asop talete ngeunaan kayaan Mardi teu oleh jujur nyaritana estu luyu jeung kayaanana. Ari abang mah tara olo-olo. Teh kudu loba keahlian nu penting mah sing daekan nya. Daek diajar, daek ketelepek, insyaallah. Ku daekan mah sok tereh bisa geura. Tereh bisa geura lah. Ceuk Bang Asop mapagahan Mardi. Insyaallah destokeun pisan. Nyuhun pangaping sareng panggeungna we ti salira abang. Nya. Kayak ulah eta nya. Rek iraha mah teh digawe teh iraha. Iraha tuh iraha. Abi mah ngiringan we kumaha saena. Kumaha lamun isuk tah? Lamun isuk kumaha? Kumaha lamun isuk? Mangga Bang, mangga. Tembal Mardi bangun yakin. Mung aya pamundu sakedik manawi tiasa. Pokna deui. Naon tah? Naon tah? Naon? Mun sumping waktos abdi hoyong di bidian salat berjamaah di masjid. Bang Asop teu tuluy nembal. Manehna kalah nyerengeh tapi tepat lila manehna ngacungkeun indung leungeunna. Alus. Syukur. Abang mah bungah tak boga karyawan ideng kana salat. Bungah abang boga karyawan ideng kana salat mah. Mun dikoretkeun, moal dikoretkeun. Pek waktuna salat mah salat. Nganomat. Ulah dijadikeun alasannya pikeun leha-leha. Poma ulah. Insyaallah moal Bang. Atur nuhun sateu acana. Nya, sami-sami. Malah geus lila di dinya ge ngarasa reueus ku kacerdasanana. Sakali di bejaan Mardi mah tuluy nerap teu poho deui matak pantos dina waktu saminggu teh geus loba kabisa. Kana pagawean kaitung ngurapekan, kapalanggan jeung ka sasama pagawe teu oleh somea. Keur mah boga rupa kasep dipapaes ku amis budi. Matak teu aneh mun beuki dieu teh bengkel beuki rame. Komo deui para wanoja mah jiga nu ngahajakeun mun rek nyerpis teh sok kadarinya. Pagawe nu sejen nepi ka gogodeg sabab sanggeus aya Mardi kaayaan bengkel teh beuki rame turu beuki sibuk. Atuh puguh we keur Bang Asop mah bungah nu aya. Mardi teu oleh dipikanyaah jeung diutamakeun. Wanci teu oleh nyaksi ka Sugri kana beureum hideungna kahirupan. Lumampah taya eureuna teu malire naon wae, teu malire saha. Estu tuhu kana titah parentah Pangeran Gisan marangan umat manusia nepi ka tutup umur dunya.
Peting pas selang-selang jeung waktu berang ngagugulung ngajadi minggu. Minggu silih pairan jeung minggu deui ngagalang ngajadi bulan. Bulan ka bulan silih tembalan nepi ka teu karasa nyiranti ka kandungan teh geus mendejang. Mejeehna bulan alaeun. Kalangkepan keur kelahiran geus saged waragana oge geus sadia numutkeun pakiraan bidan mah jabang bayi teh kudu babar minggu-minggu ieu. Juragan sastra teu oleh ngalongokan saban poe dina sela-sela kasibukanana. Malah beuki dieu masuk mindang mondok moek. Sabab sok sieun ranti karasa beuteung dina mangsa manehna keur jauh. Sagala rupa dipupujuhkeun, sagala rupa ditatawarkeun atuh puguh we keur ranti mabungah nu aya. Ceuk pangarasana mah kanyaahna juragan sastra teh manebro-broan. Kanyaahna lain ukur pupulasan anu padahal mah kitu so teh pedah boga kahayang. Rek nyodorkeun ranti kadununganana nu aya di alam gaib. Sok sanajan bari kapaksa juragan sastra nurut kana hukum, manehna teu wanian ngawin ranti dina kayaan keur bureuyeung. Sabab coret syariat ngajelaskeun yen mangsa idah jalma nu ngandung mah nepi ka gumelarna jabang bayi ka alam dunya. Di rohangan tengah ranti keur lempangan pulang anting ka hilir ka gira. Manehna nurut ka papatah bidan yen kudu daek lelempangan ngarah gampang dina mangsa babara. Juragan sastra keur udu ditepas imah dibarengan ku Bi Ecin pimit tahaeunana. Ninggang wanci sareupna sararea ngampih ka jero imah. Mangsa sareureuk gaang kadenge sora hujan ting paralak di luar imah. Lila-lila breng hujan turun badag kacida di barung ku sora angin ngagelebu. Kilat tinggurinya ditempas ku sora gelap nu awor jeung sora guntur handaruan. Hawa tiis nyimbutan sakuliah talataran desa nu diguyur ku hujan badag. Saurang oge taya nu wani ngulamprang kaluar imah. Wanci ngagayuh beuki peuting hujan di luar masih keneh ngicrak. Sajeroeun imah geus tinggal luhur nyaba ka alam pangimpian sewang-sewang. Ranti sare di kamar indungna sabab kamar manehna mah dipake ku juragan sastra. Sedengkeun ari Mang Ibro jeung Bi Ecin mah ngadon ngagelar sare di tengah imah. Ma, Ranti lilir bari ngajerit tarik naker. Bi Ecin jeung Mang Ibro setengah luncat nyampeurkeun Ranti ka jero kamar. Kasampak Ranti keur burial buncelik bari leungeunna ngopepang ngaramusan amparan lipan. Spray nu tadina rapih nepikeun ka pakusut awakna ngalaleper bari calobrek ngaluarkeun kesang tiis. Mang Ibro jeung Bi Ecin babacaan sabisa-bisa. Ranti adu belajar jiga nunahan ka nyeri. Lila-lila kuniang ranti hudang bari jiga nu teu eling. Beungeut jeung bibirna piastur semu geuneuk lebah mata. Leungeunna ranggak-gak jiga rek nyakar matana molotot manteng ka hareup. Ranti guram gerem sorana matak pika keungeun. Mang Ibro jeung Bi Ecin aya di kenca katuhunana ukur bisa silih pelong bangun heran pacampur jeung reuwas. Cirihil Ranti di cirihilan jiga nu nikmat naker hawa keung beuki ngandelan nyimbutan Mang Ibro jeung Bi Ecin nu aya di eta rohangan. Heuleut sababarah lila Ranti eureun cicirihilanana. Lalaunan huluna ngagilar nempo kalebah Mang Ibro tuluy melong seukeut naker bangun pinuh ku seuneu amarah.
pas ditempo ku ranti model gitu. Nempo banget ranti geus teu mirupa banget anakna eueuh sari-sari manusa jeung eueuh sari-sari kahirupan. Estu pika keungeun teu bina meueus liririwa. Lila-lila gabrug, ranti ngagabrug bapana. Leungeun anu ranggak-gak teh rek nyakar kiwari dipake nyekek Mang Ibro. Mang Ibro ngajengkang tuluy nang karak pengkang bari teu kuat nahan timbragan ranti. Ranti dina beuteung Mang Ibro sedengkeun leungeunna nyekek beuheungna bangun nu kacida tarik, nu tarik kacida. Leuwih tarik ti ilaharna tanaga lalaki. Beecin ukur awah riwih nempo salakina dicekek ku anak nu keur kasarumahan ku iblis ida jilatnatullah. Mang Ibro satekah polah meraikeun ramo anak nu napal dina beuteungna, tapi edas tanaga Mang Ibro teu bisa nandingan tanaga ranti nu pohara rongkahna. Nempo kaayaan kitu Beecin luncat keluar ti kamar tuluy muruk ka kamar Juragan Sastra. Agan, itu tulungan bapana Agan. Tulungan. Pokna bari ngagedoran pantok kamar Juragan Sastra. Kasugri pamiarsa, waktosna rupina tetos teu nyekapan, urang tekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco, oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap, anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau lebih dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galurano sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.